Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng simkuring di channel Agus Kopdas. Masih dina caritaan dongeng Sunda nu judulna Jurig Tangkal Caringin bagian katilu. Pamugi baraya sadayana aya dina kaayaan sehat, cager tur bagja. Anu teu boga duit sing dibogakeun duit, anu jomblo nya atuh geura boga kebogo, tong cicing wae geura neangan hayo. Anu geus ngarumah tangga sing sakinah mawaddah warohmah tur aya dina karidoana nu maha kawasa. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, dina video ieu nyaeta nyaritakeun jurig tangkal caringin anu bagian katiluna. Kanggo baraya nu teu acan subscribe mangga di subscribe heula channelna, tong hilap oge di like, comment, sareng share supados simkuring leuwih sumanget ngadamel konten-konten nu sanesna. Mangga ieu dongengna wilujeng ngadangukeun. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, kejadian nu karenapan ku Uyan, Obay jeung Pudin antukna jadi sabiwir hiji. Kabeh warga Cikoneng ngawangkongkeun parihal eta. Bari diimplik-implikan ku carita anu sanesna, biasa we ai warga mapan kitu. Mere sampe kaditu jadi kolak. Lain di lembur Cikoneng wungkul, tapi nepi ka lembur pentas. Lembur pentas teh ngaranna lembur Cinagara. Lembur nu ngaliwatan Sasak Awi deket Tangkal Caringin teh. Atuh warga Cinagara ge jadi eueuh nuanian liwat kadinya lamun meneran geus burit. Tibatan kadinya melalui hade muter jalan bari jauh oge. Nu penting mah teu ngaliwatan kadinya we kana sasak deket Tangkal Caringin. Kusabab aya caritaan eta. Rupa-rupa caritana teh. Malah cek beja jurig Tangkal Caringin teh resepna sok neangan lalaki nu ngora keneh. Bari jeung jomblo cenah. Matak nu jomblo geura buru-buru tabaruga kabogoh. Beh teu diteangan ku jurig Tangkal Caringin. Gitu pamirsa. Bener Kang, penting kamari si Junet liwat kadinya. Cek si Junet cenah aya awewe mamang korok. Do eta mah awakna Kang satangtung Tangkal Caringin. Panonna oge aya 4. Dihareup 2 di tukang 2. Mau kono pikasieuna nebokona mah Kang. Entong liwat kadinya. Cek ajo meneran di pos ronda. Nambahan caritaan ngeunaan pengalaman si Uyan anu ditambah-tambah. Diimplik-implikan. Bari jeung tepuguh di mana juntrunganana eta carita. Lah syamah. Karak cenah oge meuni geus diyakinan. Lamun nempak ku sorangan mah nya kop wae kakadak percayaan. Ai kitu mah cenah jeung eceuk mejang naon. Cek si Junet nembalan. Tunda lembur Cikoneng nu keur geunjleung. Kacaritakeun jam 8 peuting hiji motor anjog ka deukeut Tangkal Caringin. Ari panumpangna eta motor teh duaan, lalaki jeung awewe. Nu lalaki ngaranna Pandi, urang Cikoneng nu geus lila ngumbara di kota. 5 tahun kakarak balik deui ka lemburna ayeuna. Ari nu awewe ngaranna Ratih, calon pamajikanana. Maksad mulang ka lembur teh tayalian nyaeta arek ngawawuhkeun Ratih jeung kolotna. Meneran pisan deket Tangkal Caringin ngadadak motor teh mogok. Nah hanya ngadadak barem kieu atuh mesin motor teh ah. Cek Pandi bari hantem we nyeteter motorna beh hirup deui. Tapi anger teu daekeun hirup. Teu di starter hungkul, der diselah, anger teu daekeun hirup. Beak meureunan bensina Kang. Ratih nu jadi calon pamajikanna mairan. Loba bensin mah, jabanding nanjak jalan lagi oge ieu teh. Moal teu capek we lamun ngadorong mah atuh kaluhur ka ditu. Cek Pandi deui bari laju nyetanerkeun motorna tuluy nagog meneran deket mesin. Paksana marek dioprek-oprek kemudian eta mesin teh sugan bisa hirup deui. Keur kitu dadak sakala
angin tiis ngadadak karasa kumanehna. Bulu na awakna narang tung kabeh. Teuing ujug-ujug ngarasa sieun we. Tatih. Nah, hanya jadi keengki rasaan teh. Rarasaan meureun Kang, darati mah henteu. Duh, inga jabaning ieu motor teu tadekeun hirup deui. Coba corongan teh make baterena handphone. Corongkeun kana busina, sugan busina leupas meureunan. Ceuk Pandi deui. Ari ratih nu aya di tukangeun Pandi, eueuh nembalan wae. Panasaran, tuluy Pandi ngalieuk ka tukang. Barang ngalieuk, nyampak ratih keur molotot. Untuk kekerot sirah ulag ileug bari ngagerem. Leungeun kaoh jelema nu keur tilelep dina cai. Gebeg. Pandi kot kang ngorejat tuluy nyingcet ngajauhan. Astagfirullah. Kunaon hidup ratih? Pandi bari nyingcet teh bari ngahaok hawa sieun, bari rewas ongkoh. Sieun nu lain kapalang pada waktu harita nu karanapan ku Pandi. Angin mimpin ngegelebug, suara anjing regag. Suara sasatoan peuting mingkin ear. Geus kitu ngadadak ratih seuring hihih. Sorana berat pisan. Hiliwir bau bangke nu teuing ti mana datangna minuhan sabudeureun tempat eta. Ratih nu ngajanteng bari molototan ka Pandi, ayeuna ngadeuketan. Awas nu hese leumpangna oge. Tulung! Tulung! Tulungan kuring! Pandi ngugorowokan. Lompat ti paparetot satabrang-tabrang. Meneran keur lompat beletak. Sukuna ti tajong kana batu. Gebrang Pandi labuh. Tuluy les we kapiuhan. Pamirsa kaum dangu di mana wae ayana, teuing sabaraha heula Pandi kapiuhan. Meneran hudang geus isuk. Manehna geus aya di pos ronda keur diriung ku warga di kampung Cikoneng. Korejat hudang ngan awakna leuleus keneh. Di mana ieu ari kuring? Mana si Ratih calon pamajikan kuring? Pandi Jawa nyarita kos kitu barang hudang teh. Kek. Sok tinum heula ieu caina. Tembak Pak RT nu meneran pisan aya di dinya sabab ditareang ku warga. Leguk Pandi nginum cai. Tuluy manehna nyebutkeun ngaran. Laju Pandi nyaritakeun sagala hal nu karanapan ku manehna basa harita keur peuting di deukeut Tangkal Caringin. Udin, ari laing memang tadi basa keur manggihanana ieu Kang Pandi teh duaan apa sorangan? Ceuk Pak RT nanya ke patugas rona anu manggihan Pandi keur kapiuhan. Nyalira Pak RT, da teu aya sasaha deui di dinya teh. Udin nembalan, kerung. Da aneh manehna oge ditanya madaya kitu. Sabab manehna manggihan Pandi ukur sorangan di dinya eueuh sasaha deui. Duh, kamana atuh si Ratihnya calon pamajikan kuring? Pandi bingung. Hemeng. Nah kamana si Ratih? Sabab manehna duaan yang si Ratih calon pamajikanana. Kari-kari ayeuna eueuh. Geus kitu, Pandi laju dialanturkeun ka imahna. Lembur Cikoneng genjleung deui. Sabab Ratih ngaleungit. Eueuh laratanana. Ditareangan ku sakabeh warga kaasup patugas ti kepolisian. Sabab Pak RT laporan ke patugas kepolisian pada waktu harita. Ngan anger, Ratih teu kapanggih wae. Tah pamirsa, kumaha salajengna? Kamana eta Ratih? Dibawa ku saha atawa disumputkeun ku saha? Antosan bagian kaopatna enjing. Hatur nuhun kanu tos manco ieu dongeng. Hatur nuhun oge kanu tos like, share, sareng komen. Hatur nuhun oge kanu tos subscribe kana channelna. Insyaallah tepang deui enjing dina channel anu sami nyaeta channel Agus Kopdas. Pamugi janten panghibur kanggo baraya di mana wae ayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.